Nahan bah? Ngadain motor. Gimana coba? Kemana ceng? Panjang kita. Nganjang ti beurang. Coba tinggal poek bang. Panjang. Posisi. Kumaha kitu bah? Tanya apa tanya naonan? Daripada kuaing dibikin ke Pak Lurah, mending dijual kuaing. Lumayan. Nah, lumayan oh. Kadang otak aing pinter oge nya. Nah, lumayan. Terus lah, kuikin lah. Sudin. Yoki. Ih, kela santai. Dari heula urang. Mana dah? Jadi, iya ya cara makan ya. Wah, lain kali ya belon. Terus? Ya, iya makan ya. Udah kan naik. Iya. Nah. Iya karena pencegahan corona. Oh iya, nu sebut minyak cai teh. Heeh. Ya, cagar. Alhamdulillah, Oke, cuma mantap. sulit jaga. Alhamdulillah kela kan. Ih, settingnya. Lain. Rekaman tuh ya, rekaman ah. Pugu balik heula ya nu wadang. Lain kan deh. Ada. Oh. Kurang kieu ya. Aya rek ngajual embe. Oh iya. Kurang loba duit ya soalnya ya loba duit. Oh pangabutuh ya, makanya urang embe ya. Hei. Aya eueuh. Rek ngajual ya. Aya ieu. Oh, nah. Daek teu. Mana? Ayam be mantep lah montok semok daek teu. Daek urang lah, urang keur kieu lain. Di mana ben aku hari itu gitu. Ayam be mah di tempat biasa. Tunggu saya urang mumpung mau duit ya, gede. Ayeuna. Heeh, ayeuna. Kuy lah. Ayo. Ayam. Asinan bro. Biasa ya tempat buat. Ayo. Dia angin batal puasa ya. Adik. Iya. Nah, si Jalu. Oh iya. Saking montok nada. Kumaha? Daek cenah. Daek. Ben, sabaraha eta jadina? Mah. 2 juta daek teu? Berah? 2 juta. 2 juta. Nah, berah? 2 juta bolot. Orang masih di kota, loba mobil itu mah 2 juta. Corona 2 juta. Oke. Daek teu? 3 juta bae kumaha? Aing butuh lagi 2 juta. 2 juta. 3 juta, 3. 1 juta naik kamanakeun deui butuh lagi 2 juta. Lu gimana sih? Gue kan mau beli kambing lu 3 juta. Lu jual 2 juta. Gimana nih 2 juta mau jadi? Belaga lo kayak orang kata aja. Gue juga nih yang kebal tinggal di Jakarta. Belum apal Indonesia gue. Ada heutetan gue juga. Terus kumaha jadi enggak? Ya, gimana? Berapa jadinya? 2 mau. 1,5 lah. Gimana? Nih ada nih uangnya gue kasihin langsung nih. Jadi ayo mau. Dek mal. Ayolah kuil. Ayo. Ambil. Ya. Siap. Dasar budak kampung.
Lumayan sih beli baju. Ya, bisa duitan panjang sih. Lumayan. Duit, aduh. Banyak. Ini sudah dong deh. Si Rahmat kemana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh jelema euy. Assalamualaikum. Aduh, kemana ini? Waalaikumsalam. Enan ya? Ayo mau ke mana? Nih aku itu yang sebarap poe aja terbalik. Geus 2 poe meureun. Lain naon ieu mbe aing. Poin dipaparonkeun ka dieu. Oh. Tuh, hanya. Lain nek dipeunci teh poin masalahna lebaran. Dan lebaran pa 2 poe deui lain naon. Atuh tanya ke burung ke bapak. Bapaknya di mana? Dinya sama bapak aing terbalik geus 2 poe kabur mun di mah. Wah, ya santernya ka kandang burung. Abah. Assalamualaikum. Abah. Oh, Abah. Mana si Abah ya? Aduh. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Ayo naon, Ceng? Pugu ieu nganterkeun besudin ya. Ya kamari meuli embe ti urang ya. Ai pan meuli embe. Pan teu bebeja ka bapak saya tanya. Kau nggak sih kata bedinya ya? Oh, didinya. Oh, oke. Anjing sa didinya. Dan lebaran ya. Kalau ngecek lain naon. Kemana na ieu mbe? Oh buntut-buntutna acan ieu. Aduh, sia. Poho, meuli baju lebaran heula meureun bena. Saya bilang boloon, mbe beli baju lebaran. Atuh urang kitu nyaho ka mana ieu? Lain naon di kerki maceng ulah lalagan ieu. Pusing aing dasar. Jeung dipencit masalahna ieu. Lain naon. Bapak meureun dilupaskeun dicangcang. Aduh, Abdi mah teh nyaho aja abdi mah dirompok bae tadi ge. boloon bapak sia berarti etanya. Ku aing mah dipercaya mah paron deuk dipaparonkeun ku aing malah kos kieu jadinya. Aduh, Tupan abdi mah teu nyaho naon, Kak. haus kieu. Oh, aing mana ieu. Woi, Mbak Aing euy. Si bangsat ya. Waduh. Alamat bisa ngadar daging embe yang lebaran. Ini mana kita? Benang mah kok yang lain lalagan di pencit mana enak kok embe yang sekapanggi mah ieu. Waduh. Pusing yang teu menang duit PKH ieu. Aya bae. Sendal lah yuk. Oh bener iya sendal lah yuk.
Nomor 10 tah. Oh bener kok mana nama. Lah dia kok. Turun ke desa. Bang, turun. Itu gua yang ditimpuk bener ya. Turun mual. Serius ya. Turun udah dia. Turun. Gerebang. Itu bapak nanti anak. Bisa. Ya. Ayo baik ke rumah. Turun dia. Waduh, nyerahin guys ah. Waduh. Segenap keluarga besar Demi Channel mengucapkan Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.